Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Nyi Klet bagian anuka pamungkasna. Tamat para wargi ieu dongeng Nyi Klet. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Leles Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna lainna naon, mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipanggeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Nyi Klet bagian anuka pamungkasna. Kumaha jucungna ieu carios sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung das. Seru harita Nyi Klet gancang ngawangun deui pasangan, laju ngawatek ajian anu leuwih ampuh. Ajian rawaronte moal bisa ngelehkeun kakuatan pancasona aing deuleu. Rasakeun deui sia aya jubah bodas, hiat julung blesat kolebat. Harita Nyi Klet terus ngablesat ngalakukeun deui panarajang kalimat jago jubah bodas. Gerakan anu dilakukeun ku Nyi Klet memang hebat, tapi 5 urang jubah bodas gancang ngimbangan. Antukna genep jiring harita pating belesat. Mun parang aya jalma sejen atawa jalma biasa nu merhatikeun kana lumangsungna eta tarung, bakal lieur nempokeunana kana gerakan eta genep jago anu keur tarung. Jeleng kolebat belesat iuk jelebet cebrot. Nyi Klet pikeun kasakitu kalina kabeunangan kuruntuyan panarajang ti 5 jago. Jungkel Nyi Klet ngajungkel bari ngagerau panjang waktu kabeunangan kuruntuyan panarajang musuh. Sedangkeun 5 jubah bodas tembong pating belesat nyusul tepus ku panarajang susulan.
pilih genti ngasupkeun deui panarajang kana badan Nyi Kelet. Cebron kolebat deuk celebet deus jungkel sat kolebat keup derak-derak breuh. Bareng jeung kitu beheung Nyi Kelet dipalieuskeun ka tukang. Terus ditajong satakerna, hiu jebron celeng brus. Awak Nyi Kelet anu tulang beheungna geus potong teh tuluy ditalapung, laju nyangsang kana dahan tatangkalan anu seukeut. Hayu urang gabungkeun kakuatan. Siap. Hiya! 5 jubah bodas kalayan bareng ngagabungkeun kakuatanana pikeun ngamusnahkeun Nyi Kelet anu geus ngagantung dina dahan tangkal. Harita 5 leungeun jubah bodas patarema sarta baranyai ngaluarkeun sinar warna bodas. Laju eta sinar teh didorongkeun ka palebah awak Nyi Kelet. Wuus! Ngabarasatna sinar bodas cepet banding angin. Tapi samemeh eta cahaya bodas bener-bener keuna kana sasaran. Ngadadak ti jero guha aya sinar warna hideung ngabelesat mapag sinar warna bodas. Ngajadikeun datangna sora anu ngabeledag tarik pisan. Tandaning 2 kakuatan puncakna lumangsung bantrok. Dituturkeun ku 5 badan jubah bodas anu ngacarungkal ka tukang meh-mehan roboh maring lemah. Siut wudut wus beledak cungkal kedebut meh bareng 5 jirim jubah bodas ngacarungkal ka tukang bari ngakelero tarik kateter ku kakuatan sinar hideung anu ngabarasat ti jero guha. Sedangkeun sinar warna hideung anu cikeneh mapag sinar warna bodas terus asup kana raga Nyi Kelet. Wus! Barang jeung kayaan keur kitu waruga Nyi Kelet pluk lagrag sorangan tina dahan anu ngadadak potong. Sedangkeun 5 urang jubah bodas harita gancang pating korejat hudang tina rubuhna bari marhatikeun Nyi Kelet anu hirup deui terus pancuh dina tangtunganana. Nyi Kelet kadenge nyikikik seuri bari marhatikeun ka 5 urang musuhna. Kumaha jubah bodas? Arek kumaha pipataeun satuluyna? Ieu kuring hirup deui geuning jubah bodas? 5 urang jubah bodas pada taki-taki deui pikeun teruskeun lumakuna eta tarung. Teu malire kana caritan Nyi Kelet. Ku aranjeun gancang tarajang engke kuring nuturkeun ceuk Lurah Parman. Siap. Samemeh Nyi Kelet maju narajang urang pieulaan tarajang deui. Hiat. 4 jirim jubah bodas laju pating belesat ningker Nyi Kelet. Sedangkeun Lurah Parman harita gancang mesat keris pusaka rogo nyawa. 4 jubah bodas anu ningker Nyi Kelet tembong keur nibankeun panarajang. Harita gerakanana ngadadak kandeg di tengah jalan. Lantaran waruga Nyi Kelet dibenteng ku geter kakuatan gaib anu teu kaciri ku panon lohir. Jeung acan ge sadar naon anu bakal dilakukeun ku Nyi Kelet saterusna. Harita jubah bodas ngan ukur bati bisa ngagero tarik dituturkeun ku awakna nu pating keredebut maring lemah bari tina bibirna nyalebrotkeun getih seger. Kituna teh akibat kabeunangan ku gempuran leungeun Nyi Kelet keuna kana dadana masing-masing dibarengan ku geter kakuatan batin anu luar biasa. Hiu wusu celebet dus Nyi Kelet bari seri sinis tembong ngangkat 2 leungeunna ka luhur bari ngageleter. Teng kalayang. Si jubah bodas anu rarubuh ngajungjung ka luhur lalaunan nuturkeun leungeun Nyi Kelet. Tapi si jubah bodas gentak nyaimbangkeun badana pikeun ngalawan kakuatan musuh. Sajuli-juli cele. Meh bareng 4 jirim jubah bodas parancuh deui dina tempat kosong.
Mana kekuatan jubah bodas teh? Gening tayana naonan. Ngan sakieu gening pangaruhna. Cek Nyi Kelet seuri sinis. Nya campah lawan ku caritaan. Si jubah bodas anu nyekel keris kadenge nyarita. Nyi Kelet, tinggal ieu Nyi Kelet. Cek Lurah Parman. Hah? Keris pusaka rogo nyowo? Cek Nyi Kelet gancang ngalieuk bari kaget. Jigana bae Nyi Kelet apaleun kana eta keris pusaka anu keur dicekel ku Lurah Parman. Eta keris bangun nu ngabahayakeun pikeun kaselamatan dirina. Tapi Nyi Kelet gancang nutupan rasa karisina. Gancang nangtukeun sikapna, geusan ngagunakeun ilmu kaahengan jeung ilmu kabatinanana. Celak. Dina keuperan leungeun katu Nyi Kelet tembong aya boneka jeung jarum. Siap pikeun ngirimkeun teluh. Nyi Kelet boga kayakinan musuh moal mampu nandingan kana kekuatan ilmu gaibna. Sanajan ilmu kalahiranana hebat, tapi ngalawan ilmu kabatinan mah pamohalan mampu 4 atawa 5 urang jubah bodas pikeun ngungkulanana. Kitu cek pikirna Nyi Kelet waktu harita. Tapi saenggeus dicobaan mah sabaraha kali ilmu teluh digunakeun tetela betaya pangaruhna naon pikeun 5 urang jubah bodas. Kitu teh mah teu aneh, sabab si jubah bodas memang digemleng jeung dipeuseuh luar jerona kurini rangkah mait dina hal olah pangarti kalayan mundal. Harita si jubah bodas tetep tagen dina tangtunganana masing-masing. Kelet, geus waktuna ayeuna mah anjeun kudu musnah tilar ninggalkeun ieu alam. Supaya kajahatan sirna tengah riweuhkeun wae warga lembur, tengah ganggu jalma anu teu boga daya pikeun ngalawan. Rasakeun sia Kelet, sakedeung deui Andika bakal ajal Kelet. Aing moal sieun ku ancaman Andika adalah jubah bodas. Keris pusaka rogo nyowo eueuhna naonan pikeun diri kuring deuleu. Cek Nyi Kelet jika nu heueuh ngomongna. Tapi sabenerna mah hatena geus seber ku kaampuhan keris pusaka rogo nyowo. Tapi sombong jeung takaburna teu leungit. Hade, ayeuna urang buktikeun nepi ka mana kakuatan Andika Kelet bakal mampu atawa moal pikeun ngimbangan kakuatan keris pusaka rogo nyowo ieu. Hiat pelesat kolebat. Si jubah bodas harita langsung ngapelesat. Bari metakeun keris pusaka rogo nyowo ka palebah Nyi Kelet. Nyi Kelet gebeg harita ngaranjug kaget. Barang ngabireungeun gerakan si jubah bodas luar biasa cepatna. Pangaruh tina kakuatan keris pusaka rogo nyowo, gerakan si jubah bodas jadi meh teu bisa diimbangan ku Nyi Kelet. Hiat. Tapi Nyi Kelet gancang nyobaan ngimbangan daya panarajang lawan. Ngan sanggeus sabaraha kali nyobaan nyingkahan panarajang si jubah bodas. Akhirna Nyi Kelet kudu narima hiji kanyataan anu teu dipiharep. Nalika keris pusaka rogo nyowo anu dipetakeun ku Lurah Parman harita nyabet kana awak Nyi Kelet tanpa bisa disingkahan deui. Harita awakna terus bareulah tapak nyabet sirahna ngagelencang buntung. Sarat breuh-breuh terang gelencang. Tur sameme sirah Nyi Kelet bener-bener lagrag kana lemah. RT Dodi gentak ngacurelat pikeun newak sirah Nyi Kelet. Jeung kajadian saterusna memang hebat. Badan Nyi Kelet anu geus laluag tapak nyabet keris teh bari sirahna buntung langsung ngabledag sarta ngabijilkeun seuneu ngadurug sakujur badan Nyi Kelet. Hiung beres gelencang sakeduar. Sadengkeun sirah Nyi Kelet harita ku si jubah bodas terus dipaseuk kana hiji dahan tatangkalan anu jangkung. Di jero guha kapur kadenge aya 2 sora anu ngagelero panjang. Anu ngagero tetetela sora Nyi Kelet jeung sora Kiragapati anu panungtungan rorongkongna ancur lebur.
Tina lalangit guha ngadadak anu lagrag nyatana batu gede ngahalangan nutup sabudeureun lawang guha. Ditungguan sabaraha detik tetela nyikelet henteu muncul deui. Nandakeun nyikelet bener-bener ajal binasa ku keris rogo nyawa. Geus yakin kitu mah 5 urang jubah bodas terus pating belesat ninggalkeun eta patempatan pikeun balik muru ka Pilemburan. Di lebah wates Pilemburan 5 anana harita ngarereunkeun lengkahna sarta ngarobah wujudna ka jirim asli henteu ngajirim deui jadi jubah bodas. Lembur urang baris aman salilana ayeuna mah Pak RW, Pak RT jeung Asep. Cek Lurah Parman ngareret ka RW Gandi jeung RT Dodi sarta ka RT Suha Katut Asep Jabrik. Mohon alhamdulillah Pak Lurah. Musuh anu salami ieu geus ngaganggu warga lembur teh tos binasa. Moal aya sebutan nyikelet deui ayeuna majigana mah Pak Lurah. Cek Asep Jabrik. Ieu kaayaan berkat bantuan Kisudinta jeung dibuyut rangkah main. Mun taya aranjeuna urang moal bisa naon-naon. Mohon leres pisan Pak Lurah. Pamit taya aranjeuna urang moal tiasa nyelametkeun ieu lembur. Bari urang sakabeh aya dina pada kakompakan. Hayu urang gancang mulang ka lembur. Urang kabeh sono hayang panggih jeung keluarga masing-masing. Mohon mangga Pak Lurah mangga. Harita 5 anana terus talempang muru lembur nuju ka imah masing-masing. Sanepina ka imah masing-masing kabeh pada mapageun jeung pada nyengcerikan. RW Gandi dicengcerikan ku Bu Intan, Asep Jabri dicengcerikan ku Nyi Ikah. Lurah Parman jeung RT Suha Katut RT Dodi dicengcerikan ku pamajikana masing-masing. Careurik lantaran bagja bisa patepung lawung deui jeung kulawarga. Bari pada ngaguar pangalamana masing-masing. Samemeh nyikelet muncul deui oge. Sabenerna mah Bapak jeung Lurah Parman sapara kanca geus langkaya di lembur Ibu. Dan aya di lembur masa benerna jin inguan Kisudinta anu ngarupakeun Lurah Parman jeung Bapak Katut nu sejena. Eta jin-jin teh diparentah ku Kisudinta. Sedengkeun Bapak nu asli mah keur ngalakonan ngalap ilmu panemu sarta dipungkas ku tapa 41 poe 41 peuting mangsa ngasakeun ilmu. Jumadin oge molila deui bakal mulang ka Pilemburan Bu. Nyi Lilis ku Kisudinta mah tetep sieuneun. Ku Kisudinta geus disampurnakeun. Jeung pangna hudang deui teh Nyi Lilis lelembutanana. Eta teh geuning dihudangkeun ku nyikelet. Kitu tah Bu. Jadi lain kahayangna sorangan balas dendam Nyi Lilis, tapi Nyi Suryati anu dendam ka urang-urang lembur. Bu Intan tembong ngahuleng bari sakapeung ngabirigiti ngabayangkeun nalika diwajiban ku salaki sok sieun jin anu ngawajibanana teh. Da geuning ti miti nyikelet maruncul deui teh Lurah Parman Katut nu sejena mah tetela geus jarang cicing di lembur. Sabab keur nyiar pangarti nyipuh pangaweruh. Pangarti nu yakin bakal bisa ngamusnahkeun kakuatan nyikelet. Kulantaran nyikeletna geus musnah atuh tamat ieu carios teh. Sok sanajan carios ieu ngan ukur salangkung-salangkung nada dihapunten we kasadayana. Alhamdulillah ieu dongeng teu burung tamat oge. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hatur nuhun kasadayana anu parantos satia satuhu ngarojong ngabandungan ieu channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Hayu dikantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.